Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring walian dari Nur Jijah dina Warta Sunda. Warta anu baris kapedangkeun dina dinten Senin genep Mei 2024 nyata kecelakaan maut lumangsung di Jalan Tol Soroja. Kecelakaan lumangsung di Jalan Tol Soroja kilometer 4 Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Senin tabuh genep leuwih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Kecelakaan eta menyebabkan Asep Setiawan salaku supir truk mengangkut kayu maut di tempat kejadian saat tos nabrak wates jalan. Ibda Budi Santoso ngajelaskeun eta kecelakaan disebabkan ku lantaran sopir truk pengangkut kayu nyupiran dina Kayaan Tunduh menyebabkan truk oleng ke arah katuhu tuluy nabrak wates jalan. Eta oge nu dijadikeun sabab Asep Setiawan maut di tempat kejadian lantaran awakna kagencet ku awak truk nu ringsek. Tina eta kejadian kasat ngahimbau ka pamake jalan tol sangkan tong maksakeun nyupiran dina Kayaan Tunduh. Gunakeun fasilitas rest area nu aya, istirahat sareng salawasna patuh kana aturan nu aya. Pamirsa umum sakitu Warta Sunda anu baris kapidangkeun simkuring asmana tim redaksi Warta Sunda Amit Mundur Amit Mungkur patepang deui dina warta anu baris dongkap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.